Resensi novel Patepung di Bandung. Judul buku Patepung di Bandung. Pengarang Taufik Faturrahman. Pemedal Januari 2015. Kandel buku 112 kaca. Harga 28.000. Kondi teh budak lembur urang Pager Ageng Kabupaten Tasikmalaya. Kulawargana hirup pasajan. Bapana fungsi usaha jadi tukang potret jeung tukang baso. Tuluy bangkrut lantaran kadeseuh ku batur. Bapana tuluy jadi tukang kuli bangunan di Jakarta. Tapi teu lila lantaran katarajang musibah. Bapana ragrag ti luhur bangunan nepi ka teu wala kaya. Jang nyemponan kahirupan sapopoena. Kapaksa parabotan moya di imahna dijualan. Kaunggulan buku novel Patepung di Bandung. Novelna arus keur barudak anu sok babari bosen maca novel. Sabab novel ieu mung 112 kaca tipis teu kenal. Saliin eta, eusin novelna oge ngagaduhan ilustrasi anu keur dicaritakeun. Novel Patepung di Bandung wajib dibaca ku sakabeh umur, boh barudak remaja atau dewasa. Sabab novel ieu seueur atikan anu bisa dicandak. Novel Patepung di Bandung cocok jeung barudak anu diajar basa Sunda keur nambah-nambah kosakata. Kakurangan novel Patepung di Bandung nyaeta basa nu dipake teu gampang dicerna kangge murangkalih atawa nu masih awam basa Sundana. Amanat anu aya dina buku novel Patepung di Bandung nyaeta jalani naon anu bisa, syukuri naon anu aya, sabab milik moal ka mana, pikeun jalma nu rek terus berusaha.